Halo boy. Yang yuyun weh boy. Mangas diuk lah ulangnya surikeun aing lah. Antara Kerawang dan Bekasi. Oh, puisi. Lo puisi ya. Jaraknya 12 kilo. Ongkosnya 35.000. Tong ka mana wae geus. Mereka ngahibur. Eta deung naon eta teh maneh make jeung mabok sagarupa teu kenging mabok teu geng bisi ditarurutan barudak. Demi Allah teu mabok henteu. Panian teh demi Allah teu mabok sok demi sok teu ngaran aing sok mana sok. Sia kunaon adi? Demi Allah aing teu mabok henteu tah. Kosong bos. Kosong euy. Pak Cece cenah rek mere tapi bohong. Minta atuh ka panian. Bohong. CF bos. Hei. Pan teu meunang mabok teh haram. Aya undang-undangna teu meunang mabok. Teu meunang mabok. Maka di gedung-gedung. Teu meunang mabok. Haram. Siapa? Kumaha aing we atuh. Teu nyaho urang geger terminal Dago aing demi Allah. Kosong. Geus ngerakeun ka itu teu meunang bisi ditaruretan barudak ah. Nyingkah. Sirah teh dipitrahan anjing. Kadegung-degung wae sia mah doraka, oko nyaho kana agama tapi kalakuan juga kitu patut sia teh oko ustad. Oko sahan ustad. Maneh? Ya, urang musani ngelingan mah penting. Teu meunang kitu. Aditu. Tingkah sia daripada aing amek. Lamun aing amek surang ngagedean sia. Oh, tiwik ramai. Kak aing hayang nyawa amek maneh jeung demi. Kak. Goblok sia. Mana ngagedean? Kurang ajar. Ini ngagedean teu ngagedean. Kurang ajar maneh. Aing hayang ngagedean sono sia. Sok. Aing hese. Sok mana ngagedean sono kamu bohong. Bocah ngapa ya bohong anjing. Riweuh datang setan mah. Asara riweuh aing boga dulur deh. Asara riweuh boga dulur deh. Sararane baturan urang. Diuk. Tuhnya joleos deui. Seri betak para ruku boy. Assalamualaikum siap bro. Bapak Cece gerak, gerak. Hormat kepada penonton, gerak. Seribu ya.
Siap pasukan gerak. Rencang kanan. Pakai gerak atuh. Rencang kanan. Harus notasi nang. Pakai gerak. Logodor. Gerak. Nah, bener logodor teh euy. Logodor teh nyaeta rencang depan. Hareupeun logodor. Logodor gerak. Kulapes gerak. Eta nu dua teh miluan. Hese. Kahalangan. Kulapes gerak. Kulapes kumaha? Rag-rageun. Kulapes. Kulapes. Logodor gerak. Nah serangan. Ulangi gerak. Kompak ieu. Logodor gerak. Kulapes gerak. Siap. Hayuna urang serang. Aya saja. Si sate. Si copet. Penjahit teh. Penjahat. Si cupet, si cepot, kah itu mereka si cupe, si cepot, si domala, si dewala, sama si terong siapa teh? Si goreng. Gareng, dijauh karena terong. Ayo kita serbu, kita tumpes ikan lele. Pepes eta mah sia teh. Ini jauh tidak tumpes kana pepes. Jauh. Ayo. Siap. Heh, maju. Jalan setengah meter lah. Sakok atuh. Maju. Jalan tuts ya. Jangan hese. Hei nyebut buk. Gampang. Naon buk? Akar mastaka. Akar keluar. Beteng. Wadah padaharan. Bujur. Pantat. Suku. Alat jalan-jalan. Jagoan. Kereta api. Kendaraan panjang. Lamun nyebutkeun bisul sahese bisul gampang. Naon bisul? Jarawat badag. Jadi bisul jarawat badag cenah. Bisa kepikiran. Lamun nyebutkeun naonnya? Beuteung tadi teh naon? Wadah padaharan. Ping-ping paha. Oh bener. Lamun beuteung na nyeri beuteung tuluy muncrut naon tah? Hese anjing mikir jika ada mikir gampang. Naon sih kawan? Nyeri beuteung terus muncrut naon? Gampang. Naon? Wadah padaharan ada masalah ngabayabah. Wah gawat canda karan sabada. Muni panjang teuing. Hayang diopieun. Diopna meuh. Apa? Diopna meuh sok naon diopna meuh? Rawat. Oh bener euy. Diopna meuh teu dirawat. Lamun nyebutkeun pamajikan. Mama kendaraan atas ranjang papa. Sia. Kemana wes ya? Lamun bapak nanya nung kendaraan anyar. Cacing. Mama anyar. Dimana. Aing bisa ya. Lamun nyebut mobil kendaraan jalan. Oh, nya bener.
lamun eta nyebutkeun dilinding ban tapi heueuy ban lamun eta pesawat terbang kapal ada yang di awang-awang kapal yang ada awang-awang oh bener euy kadit lah make di siapa hobi ya maafkan tapi dia teka denge dah wapatan teka denge sarerea teka denge dah dulu ya telah menyebutkan panggung dangdut sia panggung dangdut naon pagelaran yang abrag-abragan wah bener anjing banyak abrag-abragan kan ada yang dagan tawangannya oh nyanyi Menyebutkan Singa Depok. lamun nyebutkeun Singa Depok Teberang nu kamari teh. sia kamari kan aya Singa Depok naon tah kumaha disebutkeunna Pagelaran jalan-jalan. pagelaran jalan-jalan yang panjang tapi ayeuna lamun hayang udut hese anjing pusing nyerah dia anjing nyerah pusing mereunina teh mah ayo jangan menghina sih. What is your name? Yes. What is your name? No. What is your name? Yes. Siapa bisa bahasa Inggris? No. Wah, iya mah bener bahasa Inggrisnya. Bisa bahasa Inggris? Yes. Where is the toilet? Where di dinya? Si anjing. Ya, lamun bahasa Inggris mah di mana-mana ge make de. Tuh kagelut, pancak kaki heula. Mana bisa bahasa Inggris itu? Jadi lamun bahasa Inggris mah kudu make de. Contohna lamun nyebutkeun panto the door tapi lamun nyebutkeun jendela the window meja the table buku the book dua buku two book tiga buku three book buku nang aku berapa tiga buku sia iya Kunarak ka sumur. lamun buku narak kana sumur blubuk jadi make de lamun nyebutkeun jurig de demit nah adik jurig de demit kan make de lamun nyebutkeun eta oh irungan demes Demak. jika maneh demes lamun nyebutkeun naonnya kotor dekil naon dekil dekil teh kotor pan kumel dekil kan juga mana dekil anjing siap gas ayeuna mah tolong ngomong kaleng belut di talian tong ngomong gandeng isukan aing reka Sumatera sia sok kana bos ya Gelo lincah euy. Aing teh lincah mau. Lancah eta sih. Anjing.
kiri kanan aing disiku euy. Sok ai. Bus. Sup. Anjir. Udang. Dia. Udang. Dia. Mung. Dia. Ieu geus nangkara kieu. Mung. Bere kangenahan mung coba. Dekat itu. Bus. Sup. Sup. Tenang siap. Bisa. Nggak bisa lepas. Kemana? Ini salah kali. Itu awewe dikulis. Mana? Aji kabur. Sahang ngaran mana dawala? Kumaha teh? Sahang ngaran mana dawala? Coba Kumaha ngajawab lah ya. Sok jawab. Saha ngaran mana dawala? Gusti. Sok maju. Cicing. Encok. Ayo. Atuh cicing tunggil kah? Aduh, mana cicing tunggil kah? Aduh, nah mana mah teh cicing. Cicing atuh tunggil kah? Aduh ya. Aduh, mana cicing? Tunggil kah tuh? Sok. Hat. Cak. Hat. Cak. Aduh, macokan ulah. Mana jaga manuk tua-tua lagi. Lain tua-tua kali manuk caladi bro. Cas. 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 Macokan ulah. Set. Asya. Kena dia, kena. Macam kuahnya. Cicing sih. Hey. Kudu ngawahan dulu cing jauh jangan orang bobodoh. Dikihan labok. Siap buat pikiran siap. Bubu, masker. Oh, masker, bubu. Untung di masker. Oh, masker. Awas. Tapi toge nabe aku tukang lumpia.
Pinaduli kana tangkal kuning. Kuning na be aku tukang sanggu kuning. Pinaduli kana tangkal jahe. Jahe na be aku tukang lian bandre. Pinaduli kana tangkal Nabi aku tukang ngebuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aduh panas. Kepira ku tahun. Karek tahun hungkul. Lumatang urang teh kudu iman jeung takwa ka pangeran. Nah, eta. Jelema iman mah moal sieun di mana-mana oge dasar makhluk Allah makhluk pangeran keneh. Iya. Masih ngaloler kieu mah tah nu jadi sieun teh naon cing? Ku kareuwas heula teh iman teh ya. Iya. Karek ngadenge gubrak sautik bertak lumpat. Ha. Reng. Buah. Tangi. Anjir, hebat. Jadi bisa jali paungannya. Oh alat tuh kudu diajar heula. Dah. Eta yang ngeureuyaan. Cocok. Sok ka dia diajar tingalikeun. Oh, udah beda masalah. Allah. Lang layangan. Jangan main layangan. Jauhan. Mari. Gitu aja. Halus tali timbana ya. Ayo yang bisa. Bejan. Orang bisa. Kalau kejampe nyambal lagi. Patake mani subuh gerak tiris. Terus batagor. Sini martabak telur. Goreng. Ajar mani subuh rek sahur. Dari siapa nih? Udah, nasib. Tunggu hari ya. Kemudian cik teh harusnya tuh coplok celana orang. Sieun. Rasa tiris bener. Ulah, hirup. Patuna kurang gede euy. Ulah, hirup. Nah, hirup. Batu gede nah, batu. Nah, ada tadi kukumaha. Oh, batu. Kayak batu iya ini. Beres. Mana batu nanya? Nah, batu cing gede. Batu ali. Mana batu? Mana batu cinta?
anjing. Siap. Gila. Jahil. Jahil sudah si Gareng. Pasti hirup deui da ulah. Pingsan. Pingsan. Kalau si Goreng lebih ke bawah hasil kieu. Jengkol teh. Di mana hayang cor we si Goreng aduh. Abah, anjing un. Hayang durhaka abah. Batang win Jabarban, batang win JR-bin, batang win PS pun sok baca abah. Ban serep. Durhaka abah, ban bin bun. Siapa yang durhaka beureun abah? Abah, ini si emak ke mana abah? Si emak ke mana? Si emak teh maot. Naon maot teh abah? Dasar budak keukeun bae. Ari maot teh dicanak kudu kagunganana. Nah lain perintah deui atuh abah. Ari sia. Mun copot. Ari maot teh dicanak kudu kagunganana mulih ka jati mulang ka asal. Susul atuh ku abah. Kesian eta modar ka aing. Sana apa ari maot teh naon? Heueuh maot teh mulang ka asalna dicanak deui kudu kagunganana. Lain susul ku abah. Atuh kana-kana ojek naon itu? Kana-kana bos mana gede. Nah, ari budak. Atawa tembus abah ka itu. Gugu udah di penjara sih deh. Abah hayang motor abah. Kakare ge hayang diajar ngaji sia teh. Hayang disunatan geus hayang motor. Engke geus gede. Abah atuh abah hayang motor ya abah. Engke geus gede. Kudu make SIM ayeuna mah motor teh. Sapedah wae ge make SIM. Motor gede SIM-na beda-beda ayeuna mah engke geus gede. Ku bapak panggulikeun motor bebek jeung bebekna nya. Abah atuh abah yang motor geus teu kuat abah. Engke geus gede. Abah geus teu kuat abah yang motor ya abah. Engke abah geus teu kuat. Naon ieu kana bujur aing panas. Tadi yang motor ya abah. Lain motor bulu mandol goblok sia. Ayo. Nah, ada tamu kita tadi mau. Kaulah ditelepon ku Pati Berkola. Waduh. Dia nge-WA ke kaula. Yen pasukan dia awut-awut ku ajeun. Minta bantuan. Karena Instagram. Di-like ku kaula. Yes. Mus. Dijajak. Tendangan 1000. Nah. Waduh. Wah. Kurang bongohan bae. Mus. Ditakol sirah. Padahal teu make panakol tapi nyeri euy. Teu keuna nyikuna ge. Wos. Eta awak
Lungun sakit dulu tiga yang dibuatkan lu. Juri. Ernon jemput juri ke kamar. Bot, sorry bot. Senopati balan-balan buta diacak-acak ku si Gatot Kaca. Aing menang telegram di barudak. Kurang ajar nu ngaran Gatot Kaca nepi ka ngawet-ngawet balan-balan kaula. Nu mana ngaran Gatot Kaca teh? Hah? Cenah kalius si Gatot Kaca. Iya Gatot Kaca. Allah Gatot Kaca. Sarwa beureum ieu. Sarua beureum. Da kaula ningali dina Instagram beungeut nah hejo. Nah ieu beureum. Allah Gatot Kaca. Sa Allah Gatot Kaca. anu ngacak-ngacak balad-balad kaula. Allah Gatot Kaca. Ya kene. Hari ana naon ambil. Euy da ujug-ujug aya raja ka dieu euy. Dina nyakut Gatot Kaca, so Gatot Kaca. Di aku kau ini Gatot Kaca. Gua belum tuh. Jadi di aku kuah. Nya. Gua belum. Jadi kumaha teh kalakuan Gatot Kaca teh? Bot. Minta duit. Cek saha teh? Gatot Kaca itu. Anu bener. Ih, nyaan supana ge. Bot. Pembeli rokok. Awas pemulangan mau dicokot. Pulang ke siapa? Sate. Gue juragan anu. Juragan anu kecil-kecil gitu. Pedit. Anu bener. Ih, demi Allah na ge. Lamun ditah beli. Bot, pembeli nasi goreng. Pemulangan awas ya, dicokot. Belikan kerupuk. Benar tate. Ih, cuma apal ke oleh-oleh apal ke budakna orang mah. Da eta mun nikih teh babeula mah teu make pempes. Well, di mana euy teh berasuh. Ran cucut. Anu bener. Ih, cuma. Lamun ngibingna kumaha ngibing Gatot Kaca? Ngibingna kieu. Tong. Pas makan yuk tuh. Teruskan. Sia tengah bejaan ayat tuh. Beli gerbot. Semua kapihatur kaulanun. Gerai wae. Aduh, kaulanun ka Prabu. Gerai wae atunan teh. Ampun agan Prabu. Gerai wae nanaon teh. Ampun agan tuh. Matak tong gerai wae cepot. Sarana jadi Nah, agan dan suarana jadi gitu. Keheul ka maneh. Bakatku keheul ya kaulah ngadeg-deg pot. Wios deungel we abdi agan ngarapunna. Hayang diteke sabaraha ribu kali. Bisa berapa ribu? 20.000 cekap. Mahi kana ojek 20.000 pot. asli 20.000. Sok ka dieu. Karek sekali atau yang di sini nggak? Ka dieu pot.
Goblok. Sudah malah. Wah, ada deui wae. Aduh ayana kujang. Wah, Wasmar. Goreng. Lain mereka hari ini para rezekinya. Bang. Alhamdulillah, aduh. Alhamdulillah parantos tabuh tilu teu karasa ujang. Hah? Jam tilu kurang tilu jam setengah. Oh benar. Pan nanaon oge pardu kudu kasamut, sunat kudu kalampah. Kopi jeung ududna. Parduna atuh Bapak Nia Kurnia anu parantos nyepitan janten putrana atuh sunahna urang ngahibur di desa sarengan.